Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boga duit bareng kencang. Alhamdulillahi hamda syakirin, ilahul awwalina wal akhirin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Al-ayah al-makna wallahu a'lam bimuradi wa bidali. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kalau mulai terpesona wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fajfar bijatidin taribat yadak. Al hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil marahun. Ini ngomongnya Indonesia apa Sunda ini? Nanti Sunda ini. Ya ini kota ini ya. Cuman ini ada di tengah leuweung ini kotanya. Jadi leuweung ada di tengah kota. Bener Bu ya? Iya. Tuh gedung-gedungnya dia mah. Laluhur di sini mah ya. Tapi orang sininya mah ada yang ngendong di situ. Aku naon ngendong orinya dia. Ini mah urang. Al-Mukarram guru urang nu mulia pangersa Ustad Rohmim, Ustad Rifahi, Ustad Abdul Hamid, Ustad Muda, Ustad Irfan, pengatur acara guru Ales, ogeh guru urang almarhum almaghfurlah Ustad Sofyan nu parantos ninggalkeun urang, ninggalkeun kabagusan aya pondok di dieu. Alhamdulillah. Doakeun guru urang nu aya sing sehat panjang umur berkah. Nu geus eueuh urang doakeun sing caang kuburanana. Dilegakeun kuburanana. Ditempatkeun di tempat nu dipake karidho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejabat pemerintah dari lurah sampai dengan jaro RW RT doakeun sing jadi umaro nu daek ngajak ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak nu hadir sakieu mah sedang jabari ondangan ieu. Aya ye ge 2000 mah nya. Jeung tanggal-tanggal jambu meureun. Tapi luar biasa ya. Doakeun bapak-bapak salaki urang sing jadi salaki nu bijaksana. Karunyaeun ka pamajikan sareng ka keluargana. Tidak akan pernah ada cinta selain ibu di hatinya. Mudah-mudahan terus memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Amin ya robbal. Ibu-ibuna cek kula mah gareulis ya saya. Ahli-ahli sorga beungeut nage carekas ja deukeut nion ieu diupna. Alhamdulillah. Ahli sorga mah beungeut nage caraang ja make wardah. Bener punya. Ahli sorga mah sararengit keleknya ge ja make Rexona. Diwir nage ngabaranya aja make lipun setik biasa bae rek ngahadiran ondangan anu kaes mah jeung salaki doang mah lampir. Lo seri siapa ngerti bae leutik-leutik.
Ayo kondangan mah doang Syahrini, doang Krisdayanti, baju nu kencang jadi beli di pasar malam, kutang nu kencang dibeli kuat bisa ambekan awak dewek segede gentong hampuran ulin tuh ulah kasinggung maksakeun make kutang nu kencang. Ai giliran dek es jeung salaki mah biasa bae tali kutang boga sabelah. Aya nu rada bagus panitih 13 cek salaki na paeh aing ku hutang sia ulah seuri pikiran aing dek kondangan gareulis aing dek haeung salaki doang mah lampir leupas lu kondangan mah bibir ge gincu beungeut wardah kelek resona sampo ge hen soner bener giliran dek haeung salaki mah masyaallah bibir ting peletek baheula cek salaki namal nyium mesti nyocong di sungut siap buu kacak-kacakan katombek kuat sing gediber bulu keleknya panjangnya bule banget hidung tuh dibedakan hes di kamar lampu di paehan nu kadeuleuk huntur doang liit ulah seserian pikiran salaki asup ka kamar kuat istighfar astagfirullah cek salaki na bo salah meuli yang gerhari ulah nyalakeun salaki lamun salaki kagonda jahe di luar berarti susu nu di imah geus teu kaurusan bener teh ulah seuri siap ulun ti kos ngarti ka susu kieu mah kadean bu penting ieu nu untung saha Padedi jeung Bu Iik Ananda Nahda jeung Ananda Iqbal ieu hajatan kos kieu teh nu disebut hajatan golongan Allah cek Al-Quran ala inna hisballahi humul muflihun ingat golongan Allah mah humul muflihun nu untung di dunia untung di akhirat mantak ya Padedi jeung Bu Iik mudah-mudahan hajatana pinuh ku rahmat barokah Allah nu sejen suka nyontoh geus hajatan mah kieu bae ulah hayang di alam laju hajatan ulah Sabtu Minggu loba teh haliwu pun bisa mah diatur ku RT hajatan unggal poe ulah seuri ngomong bener ya poe Senin saha Salasa saha hayu hajatan kabeh urang dieu ulah make hiburan make kiai bae kiaina kula bae undang kula jauh ke pasar Kemis Karaji guru orang sarua bae Ustaz Rahim guru orang sarua bae Ustaz Hamid guru orang sarua bae Ustaz Rifai sarua ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ngajak kabagusan nyegah kagorengan bahkan nu bagus mah guru nu deukeut anak kurang bisa baca Quran alif jaber a b jaber ba aba b pasebu ta jaber ta buta saha nu magahan guru nu deukeut bener teh aya nu maot tahlil nepi ka 7 poehna nepi ka 40 nepi ka 100 nepi ka ngahal saha nu mimpin nu jauh ta nu deukeut nu deukeut ya hono loba-loba tukang salon loba tin seutik bae hono lain artis ieu aja lah ay penyanyi onam pur wow asal tetek deh kadengen nu deket taraweh 29 peting datang ke serak jadi imam nu jauh tak nu deket mantap nu jauhnya nu deket akurkeun ulah dibedakeun ay nu jauh mah dipapak ku polsek dan ramil satpol pp kabeh mapak gila nu deket tuh nu ngajemput saya cina Ustaz Rohim dah tabungal pergi ke panggih doraka sih ya macam-macam nu jauh mah berkat sapotong mobil anu deket nu jauh mah berkatnya dibungkus jeung plastik anaknya oge ulah besi soek berkat kiai ai giliran nu deket mana tuh berkat Ustaz Rifai Ustaz Irfan eta mah cenah di kantong karesek nu hideung laju kebenaran Ustaz na mawa motor berkat dicantolkeun di motor aya polisi tidur ngagejrong berkat soek
tadi bawa berkat tadi bawa geus ngahiji jeung aspal. Maju datang ke imah pan pamajikan ustad mah masya Allah udah ngees nampo berkat mister si banget bae langsung bawa bae ka berkat. Barang dihakan ini karipa ini berkat gas amat aspal tolol. Ibu soek siapa jar berkat bae gini. Sarwakeun nu jauh nu deket sarwakeun lain kuring ngalarang ngahormat urang ngahormat nu jauh lain nu jauh dihormat nu deket pun sama yang berbagi ilmu kepada kita semua sarwakeun berkatna make kardus pada di diranyieun besincan supaya kaburu maksudna ieu mah keur mamagahan make kardus berkat jeung kiai mah nu deket jeung jauh make kardus ngan kardusna berean ngaran besi Pak Ojol ke berkat aing ka baku Mang Ales rugi aing menghormati urusan besi yang penting ikhlas ialah hajatan golongan Allah mudah-mudahan hajatan kos kialah nu asupna cek Al-Quran imma syakiran berarti pada di jeung Bu Iik tersyukur diberi nikmat anak jodohna maka setiap jelema nu syukur la ing syakartum la azidannakum Allah bakal tambah ketika Allah tambah kenikmatan maka tempatnya adalah fariqun fil jannah surgana Allah subhanahu geus hajatan maki bae oh ieu mah hajatan hayang di alam imah jore nanggap dangdut tas hajat katimpah imah dibawa ke rumah sakit diimpus di botol berita duka cita nu hajat katimpah imah gara-gara nanggap dangdut pantolol eta berita bener tak ajo aya dangdut mapan bau anu joget bangku ge kuat ambualaya pagar kuat rurubuhan bener tak ai manggil kiai maru atuh jamaah lain nu joget atuh tolol bang hadiran ke joget bener iyalah golongan Allah jadi nukia hajatan golongan Allah ainu sabelah nama ala inna hisbas syaitani humul khasirun eta mah golongan setan rugi di dunia rugi di akhirat golongan Allah mah untung di dunia untung di akhirat ngeunaheun jasa coba lamun aya dangdut saberapa maena 10-an dahar kejo sabakul beak daging sapancin mantes jabiduan mah buara rembul bener teh Bu minum kudu seprit bae jeung pantat kiai mah ditawaran ge kiai imam heula tos disayagikeun moal langsung dahar cekap pada dicekap padahal mah sarua beuteungna peurih bagian daripada iman alhamdulillah al hayatu minal iman karena ngabogan iman Syekh Rajib tadi ngaji sanajan ditawaran bae bah atuh nya nama teh dahar ge Jamal Kuruy mualnya nama mungkin ngalimpuhan bae nya nama jauhnya nanti Aceh ka dieu pindah ka pasar Kemis ka Rajab jadi tetangga kula sebabnya di Aceh teu betaheun di ditu mah cenah ge teu cara diurang mah muludan unggal majelis unggal imah di ditu mah paling di masjid-masjid raya bae mantak maena ka dieu di dieu mah berkah loba berkat mantak mun bisa mah hayu ulah eureunnan muludan rajaban ayakeun unggal bulan menang cenah ge muludan unggal bulan terus bae aja urang mah mun teh ditulungan ku Kangjeng Nabi nya ka surga nya henteu bener teh tapi coba kamari gara-gara Covid-19 gara-gara corona muludan teu meunang rajaban teu meunang rame-rame sabaraha eta 50 panggung dibatalkeun kabeh eta kan mun muludan eueuh rajaban eueuh aing bangkrut guys haram jadah ya tupuh-puh deuk dilengitkeun terus ngariung mah bener tak jancan aya bejaan atas muludan panitia paeh kabeh eueuh sugan aya tas rajaban panitia paeh kabeh eueuh bener tak paeh mah lain ku corona paeh mah ku ajal betul aing nanya kuring ibu sieun ka nu boga panyakit tah sieun ka panyakitna sieun ka corona tah sieun ka Allah ya sosohore bangun sieun ka corona kamari ge make masker teu leupas-leupas ngejo make masker cek salakina mama itu sudah asak belum tatepan ketempelan BSD ngomong gak ngajak cek ke majikan emang bapak ngapain nanya itu sudah masak iya ini belum keambil-ambil segitu cek dikang atuh moal keambil jeta masker dari tilu lapis dijauh ya coba itu gara-gara masker wow kang ngising-ngising make masker tilu lapis ayo ngising onam pantas ja bau iya mah hees make masker di hees
salaki kuat nyaran mama ini di mana bibir kamu cek bikin atuh biasa papa bibir mah dihareupeun cek salaki aduh aku bingung nyiumnya cek bikin atuh cium jeung masker lah kabeh ya masker keur mahal ieu keur zaman corona mah beuh saminggu teu diseuseu atuh salakina batuk bae bari nyium disiksa orang di dunia kene naudzubillah min Allah nu boga inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi al-istighfar sungguh segala macam penyakit boga Allah segala macam kenikmatan boga Allah hendak ditarik hendak dileungitkeun ge kumaha Allah sebab Allah nu memiliki maha suci kerajaan di langit dan di bumi wa huwa ala kulli syai'in qadir Allah mah kuasa deuk kumaha ge tinggal urang bersyukurna bae inza dan geus mentak karima anak aya jodohna kawin nikah nyundatan geus make kiai baik marhaba ngariung maca Quran geus ngundang kula jauh atuh guru urang sareng Rifa'i Mang Rohim panggil kurang sarua bae mudah-mudahan ieu kos ge aya itibar lah ayeuna mah aing deuk naon bagian deuk make syukuran moal hayang di alam isuk deuk ngahadian imah manggil assalamualaikum Mang Rohim waalaikumsalam ada apa teh pugu ini rencananya mau naikin genteng terus saya ke sana ngapain ya tolonglah Pak Ustadz Rohim nanti baca doa di luar genteng Pak Ustadz Rohim modar aja rasanya amparkan permadani jiankan kopi sediakan samsu amplopan ngadoa supaya rumah orang penuh dengan berkahnya Allah amin menang sebulan datang bebas assalamualaikum Pak Ustadz waalaikumsalam ada apa lagi begini Ustadz Rohim kan kemarin genteng sudah naik terus ini sekarang saya mau selamatan lagi selamatan apa itu WC baru anggus ngising selamatan Masya Allah cek Ustadz Rohim terus itu ngariungnya di dekat si atuh iya jatuh bau kan belum diisinya nanti beres ngariung aku makan baru aku ngising Mang Rohim Masya Allah hebat jasa kurang sampora mah alhamdulillah ngeunahkeun jasa mata kawajeng hese berarti kaki nanti asup kana golongan Allah ya apalagi urusan rumah tangga maupun bahasa lagi abdun nikah pernikahan ini bukan perkara gampang tapi wakhlabhu fi aqibihi fil ghabirin nu bagus jeung hebat nah ngalahirkeun anak-anak nuli bagus tibatan indung jeung bapakna alhamdulillah mudah-mudahan ya Pak Dedi sareng Bu Iik jadi tempat wasilah sababiyah ngalancarkeun kabagusan di lembur urang kabeh muji syukur urang ka Allah geus teu eureun ti tadi luar biasa urang ge mah geus ahli-ahli kabeh sholawat salam ka Rasulullah geus teu eureun urang mah sadar loba salah jeung dosa beusi teh disapatan ku Kangjeng Rasul tapi kula mah percaya moal pati-pati aya hajatan aya pengajian moal pati-pati hajatan manggil Syekh Rajib jauh-jauh di Aceh dipanggil ka dieu diayakeun berarti horeng cek Kangjeng Rasul geus aya catetana bahwa urang dieu mah lembur naon sampora lain urang sampora mah geus katulis di bageuna ge geus katulis cek hiji keterangan maktubun haulal arsy qabla khalqi adama alaihi salatu wassalamu bi arba'ati alafi sanatin samemeh Kangjeng Rasul diciptakeun samemeh Kangjeng Nabi Adam Abul Basar bapana manusia diciptakeun 4000 tahun sebelum para nabi diciptakan Allah geus nulis di aras-aras bahwa orang sampora itu adalah wa inni lagofarun liman taba ahli istighfar jeung ahli tobat kabeh kadele aya kobong aya budak santri ieu ahli istighfar minta kali ahli istighfar mah nangeutna babari di mana nangeutna ahli istighfar mah kiai deuleu ti biwirna teh daek cicing barang hakan dengan ahli istighfar alhamdulillah atuh dahar sebab Pak Dedi jeung Bu Iik nyadiakeun ge jeung di dahar nu di dahar jadi sedekah nu di leueut jadi sedekah nu dikeluarkan jadi sedekah wal hasanatu bi asri amsalha Allah ngabales 10 kali lipat Pak Dedi ulah sian hajatan kos kira nu hajatan asup kana golongan Allah subhanahu yakin percaya jeung sadar kula bola masalah jeung dosa tapi ku aya kakienan urang ngilukeun sunah Kangjeng Rasul berharap urang ditulungan ku Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu ala keluarkeun suarana sallallahu sallallahu ala
ala Muhammad sallallahu doakeun Neng Nada jeung Mang Iqbal supaya rumah tanggana datang ka dipisahkeun ku ajal. Ulah salah ngomong ya. Kadang-kala yang ngomong mudah-mudahan jodoh saya datang ke aki-aki ini. Aja aki-aki papagatan pentol. Dek jadi rangda moal laku. Jadi duda geus make. Betul. Rumah tangga yang dipisahkan ku ajal supaya diberi keturunan nu bagus. Maka rumah tangga itu tidak mudah, harus tahu hak dan kewajiban. Cek Kangjeng Rasul, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Di antara kaopat, gelisna, kasepna, gagahna, turunana, nasabna, nu di deuleu ngadek nu kaopat. Wa li diniha, nu aya agamaan, nu daek salat, nu daek ngaji, jadikeun calon minantu. Mantak milih minantu sanajan gajina gede pangkatna luhur mun teu salat ulah dipilih. Aing nanya kula ka urang dieu, minantu urang gajina gede, pangkatna luhur, duitna loba, mobilna bagus, teu salat dipilih teu moal. Nya sosohoreun main moal bae. Nu penting ge duit kiai lah, salat ieu kumaha geus setruk bae. Geus setruk boro-boro salat, bedas ge sanggeuk bae ka salat. Bener teh? Pilih minantu mah nu daek usaha, nu daek ibadah. Usaha ibadah, usaha ada waktu-waktu yang diatur. Ke bakal nyaho. Oh, piminantun yang madasar aya agamaan, nyaho kepentingan yang hak mana kepentingan yang wajib. Mantak rumah tangga bisa terjamin. Walidiniha fajfar bijatidin taribat. Yada, dijamin bahagia. Berarti paham. Salaki tugasna nyiaran duit jeung ngabagiakeun pamajikan. Bener Bu? Bikang tugasna ngitungan duit. Salaki tugas nyaran duit, bikang mah tugas ngitungan duit. Sebab bikang mah rata-rata mata duit. Jajal-jajal salaki teu boga duit enak tah henteu. Puyang di dalam aja deh. Diomongkeun jeung baris babaturan kabeneran boga salaki lindek jasa tilok kagoda rangda, tilok kagoda jahe nya mah kos buaya depan teh di imah. Ngan aing tilok ngekel duit asana rumah tangga kieu mah puyang lah kedeung mah pulang lebesan meuli racun babi lah paeh los. Boga salaki kos kitu. Padahal sakitu nang bobogohan. Jadi lu sabelah mah ngomong aing mah kabeneran jasa boga salaki istimewa, berangkat poek pulang poek, lempang subuh pulang peuting, nyiar duitna getol jasa. Ulah-ulah jeung tatangga jeung aing ge neuk kapanggih hese eta masalah ka aing kos langsung deuk tadi imah. Ngan panyakitna seotik asal boga duit betas gajian laju bae mawa rangga hanya kek anu kos itu diomongkeun. Geus urang mah kudukna konsepna agama kajian rezeki mandek leutik nang di Allah nu gede nang di Allah yang penting pamajikanna bisa neundeun itu gitu. Salaki hormatan nada hormati salaki deka mamana memeh berangkat tak subuh geus nasi goreng ini kejo gorengnya sudah disediakan. Cek salakina luar biasa kejo goreng ayah padahal salakina ngan ngojek doang. Sakieu aing tukang ojek tapi pamajikan ku hebat-hebat amat dia taatna ka aing. Komo mun aing jadi pejabat asana jempol suku aing jadi kenyopan ieu ya. Sakieu aing ngojek luar biasa. Beres nasi gorengnya kakak itu kopinya biar nanti kakak ngojeknya bedas. Alhamdulillah. Cek salakina makasih mama jangan lupa itu helm bawa jaket pakai takut masuk angin. Terus kalau ada mobil gede kakak jangan nyebrang di pinggir aja bawa motornya. Cek salakina tuan di tengah maka tabrak tolol dinasehatanku pamajikan anak sampai dek berangkat. Cek salakina mama aku berangkat ngojek. Assalamualaikum waalaikumsalam dada mama dada papa dah. Aya orang sampora salakin dek ngojek make dada ngising di helm moal manggi hese kan ngising di helm garang. Nanti kula ngomong hese guys sebab kula can pernah ngising di helm. Hese. Sakitu salakina tukang ojek dianterkeun sampai salakina kadele keneh tepatna telepak sukuna sasada kadenge keneh teu ditinggalkeun didelekeun. Begitu geus belok karak. Berangkat pagi, pulang malam, mudah-mudahan diberi selamat, pulang selamat. Pamajikan wa aya agamaan masalah kina berangkat langsung sholat duha. Alhamdulillah. Ngojek doang. Ternyata ngojek BG pamajikan ngerti agama didoakan Gusti. Sanajan salaki kuring tukang ojek rezeki nu di luhur turunkan, dihandap keluarkan, dikaler, dikidul, dikulon, diwetan, deketkeun, nu leutik gede-gedekeun,
lu can datangkeun, lu can nongtotkeun. Itu ngadoa mah beakeun kabeh datangkan nongtot kurang pentak. Eta salakina ngojek, masya Allah, penumpang teu seep-seep, asal datang bang ojek, asal datang bang ojek. Cek salakina, ini aku ngimpi apa ini? Ini penumpang tidak beak-beak ini. Asal aku ngoso dia terojol, aku ngaso dia terojol. Waduh, ini kantong aku nggak muat ini sama duit. Biasa pulang sore, eta masalah kina dohor, geus balik lantaran kantong geus pinuh ku duit. Salaki ai pulang mah duit mas uluk salam aja kenceng. Assalamualaikum. Cek dia assalamualaikum salam. Eta kenceng amat uluk salam duit. Pandika masa ngomong duit dia langsung wow. Dia mata duitan yo. Ai salaki aya duitan mah di poseran lagi. Rahmat ngopi. Gaya duitan. Jajal salaki teu mau duit diuk di bangku, udah diuk di bangku geus jeblos. Alah, penyakit nano. Asal salaki teu pugu-pugu ember teu naon ditajong joger. Kakenceng di dapur teu naon-naon dibalikeun humbrang. Cek salakina TBC aing presa minggu gede ini. Tidak nyaman. Tapi lupa majikan aya agama na masya Allah. Gusti kuring mah dibere salaki usana ngojek ge kajian yang penting rezeki halal barokah ridho. Gusti ridho. Sing orang imah tangga 20 tahun menang ngojek kajian imah. Alhamdulillah. Baju akur jeung bakur, anak pesantren sekolah kamodalan cek ibuna. Nuhun Gusti sakege luar biasa 20 tahun salaki aku ngojek aku bisa hidup bahagia ridho. Gusti ridho. Asal salakina hees ngorok. Cek pemajikan berarti ini nyerbu capek sekali Gusti. Pantesan itu jok motor sampai soe. Berarti itu yang tai salaki aing seukeut Gusti. Usaha 15-20 tahun ngojek tapi pemajikan can pernah ningali yang tai salaki. Ayo sok nampo jubur salaki naosok. Coba pariksa malam Jumat isuk. Pemajikan akur salaki akur ngorok. Cek pemajikan malam ini akan aku lihat pantat rahmat. Diparosotin calana aku baru rahmat pakai kakolor hejo. Kakolorna kacabak kuat ngebul. Pemajikan akur rahmat kakolorna ngebul. Hari aing mah calana baragus baju baragus rahmat kolor mani ngebul kenaon ya ka rahmat kunaon. Atuh rahmat mah tas ngojek dia capek atuh teu hudang. Cek pemajikan berarti nyarju capek jasa kuat aing ciri teu kadenge kunyana. Orang ieu 20 tahun nyarju salaki aing pohara. Masyaallah ya aya naon di jero kakolor mani ngebul kieu. Diporosoteun deui kokolorna. Pemajikanna leuwih ceurik nempo sempak bolong kiri kanan. Masyaallah rahmat. Hari ini mah jalana losireun aya sempak bolong teu bebeja. Atuh ngomong rahmat. Atau rahmat es bah, gak ucapin ya. Cek pemajikan ini ada apa sempak mani rajit kia diporosokeun deui sempakna. Pamajikan leuwih ceurik ningali jubur salakina kakapaleun sagede-gede jengkol. Pamajikan teh ya Allah rahmat jubur mani rajit. Kumaha kumaha beja rahmat. Pancai mata mah haneuh. Nyek selek ka jubur salaki rahmat hudang dia kulan cerik di liang tai aing. Cek pamajikan kakak kulan teu bebeja, cek rahmat kajen jubur aing rajit ge. Ridho. Yang penting dia anak kabahagiakeun ka modal pesantren sekolah. Bangga ke aing bakal diangkat derajat ku anak-anak aing aya ilmuan. Kompak rumah tangga berpelukan jeung salaki tengah puting berlinang air mata. Ayeuna ngeunaheun diangkat ku anak aing ilmuwan derajatna mulia. Alhamdulillah. Lihat sekarang Abah Haji Nasir tetap sehat, diberi keturunan bararagus. Ki Hamid abahna aya kene delek masih seger-seger melihat-lihat anaknya kemajuan dengan ilmunya. Alhamdulillah. Lain muda. Mantap Nada dan Iqbal bikin anak yang bagus. Tapi kalau nggak bagus jangan bikin anak melulu. Karena nanti Allah akan minta pertanggungjawaban mun anak urang teu ibadah ngalaknat ka urang bakana nitip ke Nanda jeung Iqbal. Anak teu perlu loba saeutik yang penting benar kuring sanajan
ayeuna karena ka dieu tapi geus asa karasa unggal poe asa jeung Mang Rio kapanggil unggal poe jeung Mang Irfan asa kapanggil unggal poe jeung Ustaz Rohim asa kapanggil unggal poe berarti ku hate ku iman ieu asa kapanggil sono mentak ngomong teh asa-asa geus anak mah teu kudu loba menurut hemat ulama cukup anak mah 17 ge sedang alhamdulillah 17 rakaat 17 anak 17 sukses KB bulan Saban bulan Roah 17 anaknya berhasil lu boga pangkat lu boga kedudukan lu boga kehormatan tapi imamna Quran jadi pejabat panutan Rasul jadi pejabat puji surga dan sholat jadi pejabat akhlak pakaiana jadi pejabat rezekina halal barokah mersen kaindung jeung bapana 17 bulan puasa saminggu deh datang kami 1 juta 17 anak 17 juta nyendra ginang kaurugan sampora cek bapak na eta budak mersen kabeh atuh mersen kakak sabaraha ieu mah teh HR-na gede dong na kakak anak urang mersen rata saling 1 juta 17 juta sih ini kelan duit atuh kakak cek haji nasenya gitu mainnya 40 dek lebaran dek duit 40 juta pamajikan ngadenge ulah sembarangan ngomong ulah 40 bawa anak opat ya perabot sember wari ka dapur hitut naik motor hitut turun di motor hitut dek nyeuseut hitut geus kolot mah kusalaki lain di alam nang ngomong barang wari boal mah dia dol hitut malulu beda aing geus kolot ai kos nada mah jeung Iqbal ayeuna tidak ada yang tidak indah semua serba indah karena rumah tangga pengantin baru itu laksana bunga surga yang tidak akan pernah layu selamanya betul nyesel aing kenapa tidak tambatan cintaku dari dulu aku kejar salah aku juga karena jatuh cinta kulan saya ditengahin gitu 3 bulan eta yang belajar sih ya beda indah keur anyar kene mah eueuh nu goreng nu aya bagus bae ka salaki ge ngomong lelaunan ngerewas diceli anyar kene mah jeung salaki ge dahar doang nu bener anyar kene mah bener bu tapi jajal ayeuna salaki dek dahar nanyakeun sangu dihuapan apa dilelegan kosmos dituduhkeun ka kosmos cek salakina mama aku pengen makan atuh itu kayak kosmos teka dulu gitu dewek pecak itu maka dewek tak pecak kana luar keur anyar mah eueuh kata-kata pecak nah kakak itu kejonya sudah aku akel sudah aku gebegan itu kejonya juga lepak kakak ngeunah jasa cek salakina hebat jasa luar biasa ku indah karasanya makasih mama keur anyar kene mah cai ge ka salaki pulang di mana dibawakeun kakak kan habis wajib haus banget itu air minumnya ganjarannya gede loh kakak nya mere cai salaki pulang usai itu ganjarannya ala batang di sholat sunnah ratusan rakaat kakak masya Allah cek salakina dasar ngaji dipakai itu dulu jajan ayeuna salaki tas lima mana yang minum mama aku pengen minum yang dingin asup ka kulkas habak bunga kulkas tuh cai di galon teleg habak di galon-galona cek salakina TBC rasanya sebulan lagi ya mulai penyakit setan keluar akhir anyar kene maka salah kita nu jore-jore disumputkan nu bagus-bagus ditembong-tembongkan nu jore-jore mah disumputkan keur anyar kene mah hitut teh isin dari salaki hitut isin kuat digencet ke bangku teh beusi kadenge ku salaki cek kene mah digencet moal kadenge mungkin bagus keluar begitu digencet hitutna kos klakson kareta cek salaki mama itu suara apa sih cek pamajikan jangan dicari Kak Debi itu cecurut kayak injak suku kuranyar kene hari kiwari hidup dalam salaki lain digencet androk di gibri brok mas modar aku hidup siasa nggak sepeda anyar kene mandek mandi ge ini anduknya Kak Dedi ini anduknya sudah aku gibrigan tidak ada sirumnya itu dulu jajal aida salaki dek mandi nanyakeun anduk dituduhkeun ka mana ka tangkal nangka tuh anduk di tangkal nangka bawa kabeh jeung sirum-sirum bari kosin kabeh hadinya masyaallah geus beda jasa mantap mun anu aya agamaan mah ti pengantin anyar datang ka kolot akhlakna tidak berubah alhamdulillah bikin anak yang hebat-hebat tidak mudah sulit betul bu tapi lamun urang karasa datang ke rumah tangga terus dipisahkan ku ajal dibere keturunan baregus indah jeung bagian guys emang geus percaya jasa salaki anyar duit poeng dek ditenden nepi boga tabungan ingat cicing disampora susah diledek
betul? Cicing bisa pora susah dihina, cicing bisa pora wa ilmuan kalalia mata aing bodoh salaki bodoh anak aing mah kudu jadi mutiara surga. Tenden ke pesantren wa imam pendidikan, makanya rumah tangga itu tidak mudah. Nada dan Iqbal hayu bikin keturunan yang baik-baik biar kita hidup bisa bahagia. 1 kali 24 jam ridho salaki, ridho Allah. Saya nanya kula ka orang di rumah tangga nunggus 20 tahun, nunggus 30 tahun, bahkan leuwih. Aya pamajikan orang dek sare menta hampura. Bu, tilok. Dek sare tilok menta hampura. Masya Allah, lagi menta hampurana saberapa sekali? Innalillahi. Berarti 11 bulan leungit ingetan ya tak sepikan orang itu. Harusnya 1 kali 24 jam. Bala di RT, di RW ayat tulisan tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Sakitu urusan dunia kudu laporan BKRT. Atuh komo pamajikan jeung salaki mah urusan akhirat. Ngomong lagi dibiakeun kabeh we. Rek beten-beten aing da ngomong. Urusan akhirat mah kudu dibarengan ku ikhlas. Dia mengaji mati Senin datang ke Minggu tapi blok dipakai kasar laki, benar Pak? Atau ngaji mati Senin datang ke Minggu bingung, wah boy ngaji mah so salawatan ngau, wah tak baik. Ai kasar laki minta hampura lagi barinya kalau peso ya hampura kami. Saking lebaran kene tolol men ngajung-ngajungkeun peso bae ka aing sia. Salaki di masjid kene geus balik ngeuretan kupat, salaki datang, "Heuh, hampura." Cek bikang paeh aing lebaran kene kasar. Minta hampura mun rumah tangga hayang menang ridho Allah 1 kali 24 jam. Kudu bisa cenah kiai wal penting mah. Geus, saminggu sakali poe Jumat al Jumatu wal Jumatu kifarat. Jumat ka Jumat kifarat dosa pamajikan dihampura ku Allah karena salakina ridho. Berarti paling setik saminggu sekali minta hampura ka salaki. Poe Jumat nih nada ieu mah mamagan nada bae jadi mah panganten kolot mah geus lalihai ya. Ieu mah nu anyar mah mamagan atuh mah geus lalihai teh kudu papagahan. Saking lihaina tidak minta hampura ka salaki ge. Lebaran doang Idul Fitri jeung Idul Adha ya nu anyar kene minta hampura poe Jumat. Mantak mun bisa poe Jumat salakina mun teu ka mamana suruh ku pamajikan kakak Jumat. Emang ada apa mama? Jumat adalah sayyidul ayam. Jumat adalah kifarat dosa aku bakal dihampura ku Allah karena salaki ngaridoan kuring. Masya Allah cek pamajikana cek salakina berarti pamajikan aing ngaji dipake. Kiwari mah minta hampura ka salaki poe Jumat. Salakina di masjid kene bersolat Jumat jeung Mang Irfan jeung Sadrohim jeung Mang Rifai kumpul jeung haba jenazah di masjid kadenge kene ilahi lastunil firdausi ahla wala qalan naril jahimi paham taubatan waghfir fa innaka ghafiru dzambil pamajikan salaki aing bakal balik Jumat aku akan menjadikan dia raja dan aku akan minta maaf mun aing umur salaki aing terido Allah mal ridho surga aing mah kumaha cek salaki ketika aing salah ka salaki aing tengah hampura maka neraka bagian aing ketika salaki aing ridho ka aing maka surga bagian aing. Ini Jumat akan aku jadikan momen yang terbaik dan terindah. Orang salakina mikiran geus 2 poe dikang aing teu ngajak ngomong ka aing cek kiai ulah leuwih ti 3 poe haram hukumna kedeng maka mun bikang minta hampura pamajikan kuek deng dihampura rahmat di masjid kene datang ka imah naon anu disadiakeun ku pamajikan ka salaki bangku nu paling bagus jeung diuk salaki kadenge bangku nu paling bagus jeung diuk salaki awas ulah salah ieu mah salaki deuk di bangku teu meunang ulah didinya geus jeblos kadang SMA cek salaki aja aing gimana tuh di pos ronda jeung RT di mana ditu cek salaki aing usaha aing mencari aing di bangku teu meunang kos kieu mah tuh aing hirup judul kos kieu berarti teu ngarti ibu nu ngarti mah bangku jeung duk salaki gosokan ulah sampai aya kotoran telak jeung raja urang dalam rumah tangga. Rahmat balik Mang Dedi balik Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adedi aya orang Sampora pamajikan nyium leungeun salaki bolak-balik ke Jumat ngising di helm lamun isuk Jumat ya pamajikan Bang Rahmat, pamajikan Bang Sueb, pamajikan Bang Komarudin, pamajikan Pak Dedi teh iik bu iik Jumat isuk nyium leungeun bolak-balik Jumat harap
Dedi tadi balikan ge leungeun ngabalik sorangan ieu. Eta kunaon leungeun geus dolok mana. Luar biasa. Iya kas budak santri sanu mamagahan guruna Ustaz Irfan, Mang Rohim, mamagahan Mang Ripai. Ya mun sasalaman kieu cengnya. Ieu mun sasalaman jeung da tarang. Wah, eta nyirikeun kolot sia loba hutang tolong. Apakah nu kiana? Indung jeung bapana mah teu nyempetkeun mamagan dipada di dia di pesantren, di majelis taklim, digembleng ku guruna akhlakna. Nyium leungeun ku luar biasa. Bahkan kuari malamun kiai atau habib datang, eta budak sasalaman jeung kiai, masyaallah kuat ngantri teu moal. Sempar tongkat kula ge kuat ka sempar ge cetabuk sasalaman. Maka kurang kali turun di mobil kuari manggeus teu kudu dibalikeun ku nyana, langsung ulang balik serangan. Berciman geus. Nah lagi bingung mau kiai stres itu nya. Daripada aing ka sempar ku si aing ragag teu buku-buku. Kadang-kadang geus sasalaman muter teh budak na eta eta kene sasalaman deui bae masyaallah. Ieu saking geus kadidikna luar biasa. Tapi indung jeung bapa nama tilok nyontoan. Ieu lah hematna guru urang. Mantak hargai guru urang kabeh nu deukeut inza hargaan geus pamagan ka anak toh deuleu guru dia. Baheula bapana mana susah capek tapi deuleu jadi aya ilmuwan. Jangan bangun aya ilmuwan ceng bakal diangkat derajat dia ku Allah, termasuk emak jeung abah ge kaangkat derajat ku dia. Mun dia aya ilmuwan dia bakal manfaat, emak jeung bapak ge bakal ngerasakeun kamanfaatan ilmu dia. Mun dia aya ilmuwan dia bakal jadi yaspa, dia jadi penolong lengkang jeung nabi jeung Al-Qur'an bae. Anak nu aya ilmuwan ge bakal nulungan ka indung jeung bapana di pengadilan Allah Subhanahu wa inni lagofarun liman taba. Berarti orang samporang geus ahli tobat kabeh nyirikeun ieu geus kumpul seperti kieu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dikumpulkeun kelompok jelema nu takwa bakal dilebetkeun ka surgana Allah, diantar ku malaikat secara serombongan. Alhamdulillah. Tinggal ibu minta ampura ka salaki, beres minta ampura ka salaki ge kos pengantin anyar mantas nikah sok dicium tarang pamajikan. Ieu urang sampora muntas Jumat ku salaki sok dicium tarangna. Pilo katenget banget nage banget kurang kasih sayang kabeh berartinya cium tarangna. Cium beres dicium tarangna salaki geus diuk naon ka beuki salaki teh manis jieunkeun. Salaki pulang Jumat ka beukina kopi jieunkeun. Salaki pulang Jumat ka beukina susu jieunkeun. Nenden meja jeung salaki mah ulah dihareup. Jeung sema dihareup. Jeung salaki mah di mana? Di kanan nendenna. Kota menang dihareup kiai beusi pasea ngadepak meja. Tenden di kanan, di kanan mah ngadepak mah hese nya kagigir pan ya. Tenden di kanan kasunahan srek ser Jumat besok praktekeun geus cek salaki bener kuari mah nenden meja ge di sebelah kanan pamajikan aing ngajina dipake luar biasa atau nempo kos kieu mah langsung nya menta hampura nage doang kos panganten anyar kos nada jeung Iqbal sungkem ka salaki leungeunna dipingping salaki beungeutna disusupkeun ka pangkonan salaki. Aya urang sampora pamajikan menta hampura ka salaki kitu pe Jumat aya ngaku bae jati lokieu kaciri jasa ulah pamajikan RT ulah pamajikan jaro pamajikan aingnya tilok dakwah sugan manfaat mata dakwah nu paling hese eta ka keluarga ka pamajikan ka anak hese ngomong mah anak hayang jadi bunga sorga, anak hayang jadi mutiara sorga, anak hayang jadi pewangi sorga, anak hayang jadi qurrata ayun. Tapi indung jeung bapana tidak pernah mengajarkan etika beragama yang baik. Jangan harap boga keturunan yang bagus, mungkin Allah akan memberikan keturunan yang lebih jelek. Naudzubillahi min. Mentak ibu praktekkeun mentampura ka salaki minimal saminggu sekali. Beungeutna sungkemkeun ka pangkonan salaki. Sungkem nyaho sungkem. Bu, sungkem nyaho. Cindekem nyaho teh cindekem. Ini nyaho teh sih ka sungkem. Bu nyaho. Sungkem nyaho. Atuh nyaho ge kitu melotot bangun lagi. Ngomong nyaho bae ge. Sungkem ka salaki. Ieu kieu nyontos sungkem ka salaki mata kita tata. Sok kitu mentampura ka salaki sok. Itu dia. Roma. Kami hampura Roma. Kami jadi pemajikan yang benar. Ya gosok kata. Ya setelah tersinga gosok tilok wesan hampura kata dia. Eta
anu mentampura Bu Iik cek Pak Dedi ieu si Iik kasurupan teh naon teh jaku tilok ai pamajikan kitu mah ku salaki ge langsung bari diusap buka mantak mentampura ka salaki mah ulah make kerudung urang geus tas dohor tas kula mah sesengitan tanggeus di kamar ceklek deuk mentampura ka salaki teh Jumat geus ku salaki bari dibelang cek Mang Dedi teh ya mun contoh ya kan huluna misalnya ya huluna ya contoh hulu ku majikan misalnya dibelai tak ku Mang Dedi tadi dibelai hulu Bu Ik mah dilai cek Mang Dedi tiada kalimat dapat melukiskan betapa cintaku kepada dirimu dibalas di kutai nuhun Dedi ternyata cinta kamu masih begitu besar kepada aku hari kamu kuring percaya saja tidak ada perempuan lain lihat di belum cek tetangga eta aedan tanah sih dibelai deh kepada di kedua tiada ibarat sebagai umpama betapa sayangku kepada dirimu dibalas deh kubu Ikmat itu dapat kurasa dari belai tanganmu itu dapat kurasa dari tatap matamu nyawon badani nyawon badani ay kamu kula apa belang hidup bisa laki ayo kita mau itu alas kula eta kuat gitu nyontokeun capek eta ih luar jago situ dibayar aing dari kitu pun Masya Allah ayah orang Tambora minta ampura kesalahan gitu ayah mual manggi nges coba isuk mandek HS ya minta hampura komo ndek HS mah maca Quran heula tadi tak Syekh Rajib maca Quran dan besar kakak cek kiai gendek sare kuduk minta hampura kasalaki bahkan kuring dek maca ayat Quran supaya berkah rumah tangga urang kabehan bu cek sakina hebat jasa pangrasa aing jatuh belajar ngaji keur bobogohan jeung aing ieu kuari mah sagala dek maca Quran dek HS asana kasurupan kulhu ya budak kumaha heran sakit orang dipake salakina serius langsung cetek ke Dedi aku mau ngebetot silakan dari tadi aku sudah nungguan aja ini narik Bu Ikmah percis nurutan Syekh Rajib Bismillahirrahmanirrahim dijawab ku Pak Dedi Allah disangka ya si Ik jadi koski ya Masya Allah yang baik ceng mata pas didengekeun bismillah kabeh bismillah doi oh kasurupan bismillah gitu ditowel ku Pak Dedi ieu ayatna iraha ih ka Dedi mah tegaul man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun barang siapa orang yang baca kitab Allah huruf-huruf Al-Quran di dalam Quran itu sendiri akhlak Rasul 30 juz genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 114 surat kula merasak jasa cek Pak Dedi tapi ayatna kan encan atuh keun dengekeun tadi biasa Haji bismillah 3 kali 4 kali batur mah mondok pan sama henteu sadagan kuring teu mondok pan kuring ngaji kumpul jeung Ustaz Rahim Ustaz Repan Ustaz Irfan jeung almarhum Ustaz Sofyan hayang ngamalkan supaya rumah kita menjadi rumah yang diridhoi dan menjadi rumah surganya Allah Subhanahu rumah tangga namun imahna nungesina ahli ibadah bakal dibangunkan rumah di surganya Allah cek salakin aja pamajikan aing luar biasa yang mendek SK maca Quran lalu ayatnya mau dibaca ini saya mau ngebetok lagi Masya Allah eta Bu Ik serius ngangkat lengan kaceli percis koskori cek Pak Dedi kasurupan Rajib ya kumah-kumah langsung narik napas di handap kalur cek Pak Dedi op berarti nggak kasih habis dari balik langsung deh tata Ik ngebetot Bu Ik Pak Dedi serius kan deh atuh Bu Ik serius langsung aing mah deng sih maca alif doang
dan gitu gak ini bisa. Hei, gampang ngaji loba-loba mah. Sahuruf diganjar kok berhuruf-huruf. Alhamdulillah. Dipakai tak luar biasa. Barang kiwari, masya Allah. Mungkin getol bayar rumah tanggana. Temenang, ayah pengajian hadir. Bebeja kasar kena. Kadede, besok mau ngaji ke majelis taklim Ar-Rahman. Besok mau ngaji taklim ke Nurul Huda. Besok mau ngaji ke Nurul Iman. Saminggu pre urang sampora ibu guna komplit. Luar biasa. Datang ke majelis langsung nyana ngumumkan, ibu-ibu warga Sampora jangan lupa ini pengajian yang yese yang ngejo dikebut. Salakin nama diimah keneh baik. Cek salakin jaheunya pemajikan yang luar biasa. Nyekel mic-nya na. Teik nyekel mic langsung datang Rodia Amsani Hodijah nyusul Teromlah nyusul datang teh Icot bikin rame banget. Itu luar biasa. Nageh langsung salli wa sallim ya Rabbi ala nabi tukang ngaji kabeh Muhammadin wa alihi wa sahbihi tukang ngaji kabeh luar biasa. Ibu-ibu sekalian, hari ini jangan sampai kita tinggalkan, sebab ini ceksa aku cek ngaji. Aku tuh ngaji mah tetep lain kewajibannya nama. Anu sasalawatan di majelis, anu teu ngaji ge sarua sasalawatan. Aing geus nyaho poe ieu pangajian di imah loba seseuhan ditambah loba undangan. Ngaji tah moal. Nu ngaji nini deui bae. Nu huntuna tere coplok. Datang ke majelis langsung tiba lumuk. Tinggal Ustaz Rohim bingung, aduh jamaah ahli kubur kabeh. Harap ini tukang ini kiri kanan ini mantap orang Sampora nunggas ini sing panjang umurnya. Tapi lamun aya nini Sampora umur geus 70 tedek ngaji tedek salat geus ulah dikebelkeun ojolkeun jeung minyak jalan tak geus kitu. Bila perlu bawa ke karompongan timbang paling 5 kilo jeung susu-susuna ngelak di kiloan ndeu iraha deui. Betul. Bawa ke majelis kenakeun jasa. Coba bapak-bapak datang ke majelis sasalawatan tante pengumuman ka moal bapak-bapak mah asup ke majelis ngarokok poek majelis taklim bro. Tapi eta virus corona teu daekeun geus sieun ka hasup paeh. Cek virus aduh paeh ini rokok semua ini majelis ini. Corona balik deui virusna datang deui leuwih parah. Boh nu ngarokok seuneuna disedot di dieu masokok. Cek virus asa aing teh telah gunana ieu. Mantap urang dia masyarakat rehat karena kumpul di majelis taklim. Alhamdulillah terus ngarokok malah eureun ngarokok terus sebab paeh mah lain ku rokok paeh mah ku ajal terus ngarokok ngopi terus ngarokok terus pokona mah ulah eureun terus pokona mah ngarokok mah terus pokoknya mah be atuh bapak-bapak mah ngerokok ngopi. Ayo bapak-bapak sasaratan bapak-bapak sekalian teu kadenge ngarokok deh. Paling hiji ngomong angel amat Ustaz Rohim sekali Ustaz Rohim asup ke majelis teka duluan ku hasup poek. Cek Ustaz Rohim kemana sih poek amat ya. Itu Ustaz Rohim kalangan hasup rokosnya tolong letak poek jasa. Masya Allah kiai mulai nganak ngerokok deui bae. Tapi diukna teu pindah-pindah. Idza marratum bi raudatin miryatil jannah sanajan di majelis es sarua jeung paplakan kebon surga. Mantap daripada ngalamun ngongkokeun batur geus mun rumah tangga yang berkah aya kesempatan pengajian beres masak beres ngese salat duha berangkat ke pengajian insya di lembur kula mah ibu-ibu mun ngaji poe Salasa tah mangales da poe Salasa ibu-ibu di kula tas dohor putingna bapak-bapak laju ibu-ibu mah geus ngaji poe Salasa burang eta puting di bapak-bapak ilu di bae nya mah ai bapak-bapak mah jadi ilu ka pengajian ibu-ibu bener teh Bu. Coba ibu-ibu mah pengajian ini geus ngaji burang puting ilu deui bae aju mulu dan bapak-bapak nya mah ilu mulu dan ibu-ibu bapak-bapak mah sieun teh ikut beda ibu-ibu mah hebat jasa. Mentak didakeun orang dia mah kabeh ahli-ahli tobat kabeh. Ahli tobat mah kadeuleu nangtungna diukna ngedengna kadeuleu nu ahli-ahli atuh teh kadeuleu mah kecak bae. Alhamdulillah alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
horeng imah tanggana penuh dengan tobat ke Allah, hayang berkah tobat ke Allah, penting sering hudang mun hayang diberi rezeki nu loba khalian fafadot ainahu salakina hudang pamajikana hudang tahajud. Ulama percaya urang sampora mah tukang hudang tipe tingkabeh kadele beungeut lagi sejeung hiji ka hudang ini bareng ngising doang pas ngising isang aja tes tuh baiknya nama ih kiai cenah barang kuring mah tetangga kuring hudang tipe ting bae melotot bae tipe ting uy atoh ai model kos kitu mah eta mah rumah tangga lagi bener kapanggih sebab getol kabeh agamaan kabeh salakina salat pamajikana salat bahkan pamajikan ngaji lagi ih masya Allah luar biasa. Bahkan cek pamajikan, kakak bagaimana rasaan kakak setelah aku rajin ngaji? Cek Mang Dedi setelah kamu rajin ngaji ini rezeki beda agak lancar. Besok kamu berangkat lagi ya ke pasar Serpong. Mau apa kakak? Itu beli yang koneng-koneng. Di mana? Ya itu yang ngerendeng toko emas. Kata mah kunir rasanya jangan. Ya udah pakai kunir aja dulu. Terus susah kene. Nurut pamajikan aya agamana make kunir, celina make kunir. Batur emas dan kunir. Datang ke majelis, masalah cek Ustaz Rohim kita itu emasnya model anyar bukan emas. Kalau Ustaz apa? Kunir Ustaz Rohim. Cek Ustaz Rohim kenapa mau aja pakai kunir? Saya sedang belajar sabar rumah tangga biar rezeki Allah tambah. Nanti juga kalau banyak emas saya pakai emas. Wih hebat jasa pemajikan. Tapi cek Ustaz Rohim itu kan kunir itu kan benda mati itu kalau lama-lama dipakai dia akan menimbulkan kepeotan loh teh. Itu kalau sudah kepeotan pasti akan menimbulkan kehangitan dan kehapekan nanti. Dan nanti yang datang itu cecurut pada ronyong teh. Sabodoh lah aing mendek balajar sabar. Maki kunir bae kiwari barang rumah tangga na pastorna agama kompak barengan cek salakina mama kuari masa ulah make kunir deui make naon aya sabaraha taramos ya aya 10 kakak eusian isuk mah sageram 10 ramos 10 gram beuh mungkin getol bae ngaji lagi nyamper tetangga ge leungeun gagi beri heuh ngaraji. Saya gagaro lain saramo 5 ramo bujur dia kita banget sih tanah ya kisah indah jasa anting segede pelak Vespa kan orang 1/2 kilo lembang kuat doyong kita kenaon sih lembangnya doyong gitu jangan orang kene orang barang nonggeng teh keluar wul waduh emasna 1/2 kilo sanu keangkat derajat nah salakina hebatnya salakina bisa ngabagiakeun pamajikan alhamdulillah. Jadi salakina mama besok baju kamu beli kalau bisa 7 warna kayak pelangi merah kuning hijau tuh yang baru. Jadi satu hari kamu bajunya gonta ganti. Makasih kakak. Itu kerudungnya juga sama kamu beli semuanya. Iya kakak terima kasih. Wih mungkin getol bae. Kuari mah pengguna ge kencang. Hei orang sampora gara ngaraji ka dieu kami teh baturan. Kencang kuari. Alhamdulillah. Tinggal ini nya pepet. Lagi kelebihan ini mah beda horengnya nama hitung-hitungan geus deket kapai jauh kahirup karena umurna geus 65 geus ngaliantik Kangjeng Nabi mata cenah geus teh hayang papakean emas-emas cenah imang geus betah make emas ararateuh geus teh make emas pulang ngaji nya ceurik sasalaman jeung Ustaz Rahim Ustaz aing hampura dosa cek Ustaz Rahim kunaon gitu baheula aing jadi jablay cek Ustaz Rohim karah ge jadi jablay leuwih teh kitu ge bakal dihampura aing dosa geus teh kaita aing tadi geus teh kuat dosa teh kuat cek Ustaz Rohim teh kuat kunaon kitu mah kalau suku aing kaliak sia masyaallah ini ya getol ngajinan ini mah alhamdulillah doakeun ini nu hadir supaya panjang umurna kabeh disisa umurna supaya terus tobat ke Allah wa amanah imanna tergeser aing mah percaya ke anak incu aing nu bakal nyenangkeun aing kajat aing ena susah jeung sakit ke begitu aing maot nu maca Quran dicelik kanan dicelik kiri dihuluan disukueun anak aing kabeh luar biasa alhamdulillah. Munayang imah tangga bagus sering-sering hudang tituting Mang Iqbal sholat tahajud cekel tasbih tarik napasna ih urang dieu mah teu kudu dipapagahan Qur'annya namang geus di luar hulu kabeh ih geus teu kudu dipapagahan katenget beungeut nage beungeut Qur'an kabeh mah luar biasa lah cenah loba omong kiai sia ngaledek bae ka aing cek nini aing ge hayang kos batur ka kos tadi kos ngaji maca Qur'an aing nyesal baheula teu ngaji aja aing mah bisa kulhu doang kajang
Mudah-mudahan bisa kulu bagian pakai di jero salat dawam istimror. Aja tak kira-kira diampura lamun orang resep karena Quran, surat Quran lu pakai resep kulhu, falak, binas, fatihah, eta pakai resep kulhu dong pakai resep, maka kulhu bakal nulungan jaga di pengadilan Allah ka eta jelema dipakai di jero salat. Amin. Ya hendak nu karolot nu geus kolot-kolot geus kuari mandek HS dawamkeun maca kulhu bae jadi sana kulhu. Pugu eta mah isin gengsi lamun ka majelis taklim sok ustaz cenah mari kita buka baca Yasin. Aing bingung kiai jangan tuh bisa baca Yasin. Atulah bingung buka Yasin na baca mah kulhu keneh teu naon. Ulah gengsi heuh. Mari kita buka dengan membaca surat Yasin. Buka cek lu sabeula hebat ini muka Yasin. Begitu baca kulhu Allahu ahad mah ieu mah Yasin sia mah teu banyaho aing mah geus pengalaman. Huruf aing 70 tahun aing mah nyaho geus Quran kulhu aing mah. Itu resepkeun kulhu. Ayeuna di sesa umur geus neuk HS nu umur 60 leuwih mah lobakeun maca kulhu bae bisana kulhu mah nya. Sesuai napasna ulah maksakeun yang geus kolot mah napas Senin Kemis Senin hirup Kemis paeh kan beureun. Aya waktu ta 2 poe manfaatkeun ta baca kulhu neuk HS ulah loba-loba minimal 313 bali. Isu paeh nih. Rudak paeh kulhu gerbet diturungan bakalna we bibirna base kulhu dibaca rutin lah cenah aing mah sekaligus sapenting dek dibaca poin 100.000 atuh leuwih hebat yakin maut bakal waqsah lahu fi qabrihi dilegakeun kuburanana. Amin ya robbal geus karolat hiji teh ulah tinggalkeun. 2 loba hudang ti penting lobakeun baca ma'rifatullah ayeuna baca la ilaha illallah geus kolot mah ulah loba-loba satasbih saputaran berarti 5 waktu 500. Umur urang salat 10 tahun balik datang ke umur 80 tahun 70 tahun berarti urang geus bermakrifat jeung Allah. Alhamdulillah. Tarik tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah barang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. 70.000 saumur hirup sekali. Quran kulhu 100.000 saumur hirup 1 kali. Bahkan kiwari manggeus masya Allah luar biasa Pak Dedi. Loba jelema kiwari di tempat-tempat poek-poek tatangkalan gede zikirnya ai salat henteu. Ai salat henteu. Tumunang nempo tanah ngumblu pajar kuburan pubur galian tiang listrik ilu ai salat henteu urang mah dipakena di jero salat bae betul. Wa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah. Sedekah make duit teu boga harta eueuh horeng membaca kos kitu teh babacaan zikir kos kitu sarua jeung sedekah ribuan dinar jeung dirham. Alhamdulillah. Geus ulah loba ngomongkeun batur beres masak beres nyesa salat duha cekel tasbih la ilaha illallah la ilaha illallah. Mudah-mudahan beres acara ya RT RW terbalik-balik di masjid nyekelan Quran dibaca mah henteu besok-besok kapanggih jeung Ustaz Rahim teh bagaimana itu sudah hatam. Aduh Ustaz Rahim saya mah Quran semalam langsung dibabat habis tamat dibaca hitungan doang lembaran. Masya Allah ngitungan nabi geus menang sapati Kangjeng Nabi besar Muhammad geus resep ngitung ka dituna bakal belajar. Bahkan kiwari mah geus pokona mah RT ge nyekelan tasbih we kiwari datang ke kantor kelurahan nyekel tasbih illallah cek lurah RT aing edan anyar ya mantap subuh batur balik kena teu balik saingan jeung RW cek orang sampora budak umaro orang RT jeung RW itu balik-balik di masjid hebat biasa luar biasa. Beas datang duit datang geus jam 8 nya ngadenge ka pangajian ganjaran nu paling gede adalah salat subuh poe Jumat paling gede ganjaranna. Ganjaran paling gede salat subuh berjamaah. Ganjaran salat maghrib mah ganjaran pahalana kurang gede eleh ku subuh wajar maghrib mah pinuh sebab embege waya maghrib mah balali.
Subuh coba pinutah teh masjid paling ge 2 baris bener tak? Lamun subuh geus pinuh berarti resep paganjaran pahala nu gede. Insyaallah beres acara ieu RT jeung 4 geus ke masjid, RW jeung 4 geus ke masjid. Tinggal Haji Nase nu geus koloti RT ku hebat jasanya jeung 4 geus di masjid. Aing mah katinggaleun, Ustaz Rohim tinggaleun, Ustaz Ripai tinggaleun. Hebat RT urang jeung RW urang pade di tas hajatan ke masjid. Oh tas hajatan ningkatnya pade di imana. Oh Masya Allah. Ustaz mati meuri jasunah datangna eta Ustaz Rahim, Ustaz Ripai saking isina Ustaz Hamid datangna timberi lain isina nempo RT hebat jasa ngelekeun Ustaz timberi. Mang Rahim datang ke masjid kuat kadengian talapak sukuna ngahargaan RT RW jeung Mang Dedi horeng pohoan teu make sendal saking terpesonana. Lampu nage can dihirupkan kabar remang-remang kene senja di jero masjid. Laksana dosa aing bak butir laut di pantai, rasanya bak butir pasir di pantai, tapi aing percaya ketika napas jan datang ke tikoro innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughfir. Allah bakal ngahampura salah dosa aing. Akan aku rubah butiran pasir ini menjadi permadani surga. Gusti hampura salah dosa Gusti. Masya Allah kuat datang ke dinya kuari salat subuh mantaba qabla ang tatlu asam sumi maghribi hataballahu alaih. Allah bakal ngampura lamun mata poe can pindah terbitna di kulon, di wetan kene terbitna, di kulon kene surupna, tapi di sisa umur kuari orang mungkin getol ibadah. Allah bakal ngampura ngabarokahan rumah tangga jeung rezeki urang kabehan. Amin ya robbal. Masya Allah. Jikir datang ka jam 8 RT jeung RW saingan kene tiluan jeung padedi lurang ngirim beas ngirim duit wargana bingung nyaran RT. Cek warga iya RT kemana itu beas kudu dibagikan itu cina RT kita subuh tuh balik-balik. Masya Allah wargana nyusulan teh ayah beas bantuan sembako jeung duit BLT illallah. Cek wargana wah edan ya RT sana kumaha geus teu inget beas wargana balik ka imah babeja ka pamajikanna Bu RT itu salaki Pak RT kunan Allah-Allahan bae. Cek pamajikan leuwih atoh salaki kula Allah-Allahan di jero masjid daripada salaki kula nyawer di biduan tersep kula model kos gitu. Cek pamajikanna cek wargana lain masalah kitu lah teh beusi paeh doang teu kapanggihan. Pan itu beas duit kudu dibagikeun. Pamajikanna nyusul ka masjid digerokeun kakak itu beas yang duit datang dijawab ku RT Allah. Cek di kang edan kanaonnya sakit kuat ngalawudu pamajikanna ka jero masjid langsung digigir kakak itu duit kumaha bagikan itu beas kakak kumaha bagikan pangkat aing bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati eta hak warga urang mah ulah nyokot bere kabeh. Cek pamajikan tas ngaji salaki aing hebat biasa itu duitna kakak bere beasna bagikeun urang nyokot tak ulah nyokot jadi urang ejo tak ulah ejo. Cek bikin apa ya tolol main gitu bae dewek mah luar biasa. Cek salakina maksudna eta mah hak batul urang ya hirup hayang manfaat di dunia manfaat di akhirat jabatanna bakal ngantirkeun ka alam barzah wa nawir lahu fihi sanajan pangkat RT paling rendah pangkat yang paling bawah susah diledek salah ge disalahkeun bener ge disalahkeun jadi RT mah serba salah mantap cek udah mah mending orang jadi RT bener jadi salahkeun kok salah tapi cek RT aing mah niatna ibadah mudah-mudahan jadi ganjaran pake ku RT barang kuari luar biasa. RT RW mungkin getol jamaah mungkin nambah di masjid berarti aya peningkatan karena di imah tanggana aya ma'rifatullah awalu wajibin alal insan ma'rifatullah la ilaha illallah ulah ditinggalkeun eta ku urang. Katilu urang mah loba salah jeung dosa rumah tangga kita lamun salaki berangkat usaha urang mah geus lobakeun maca sholawat ulah sok ngongkohkeun salaki di tempat sejen tahan omongan urang. Lamun anu nanya kumaha salaki sia ih salaki kula mah luar biasa bagus jasa hebat salaki kula mah aju usahana ih usahana ge masal salaki kula mah teu kadeuleuk ku jelema usahana ge kitu hees bae salaki luar biasa
ngenahan ngomongna orang salakina luar biasa ibadah usaha ibadah hanyenangkan pamajikanana saking hebatna imah tangga hayang mandiri mung nyampur jeung kolot mung nyampur jeung mutoha nyana misah meuli taneuh telega 100 meter nyin imah sederhana kos majelis taklim Mang Irfan bilih handapna balik gentengna hateup dasar baheulana ngaji cek salakina mama urang imah tangga geus 3 tahun batur mah imah di gedong dicor di tembok urang mah imah bilik bae sia ridho imah bilik kos kieu cek pamajikan imah itu mending bilik urang mah biasa di kobong indah imah bilik imah tembok itu ngalekep bahawanya imah tembok itu hareudang kalau ada gempa bumi ketimpa mencret imah tembok itu harus pakai AC pakai kipas kalau nggak pakai kipas nggak pakai AC itu kesa ngegebro rumah itu enakan bilik tenang nggak perlu pakai kipas angin dia moncor nyus bahkan saking gede naing sana beuteung aya angin puting beliung imah bilik mah paling ngejeblak doang sabeula pakuna eueuh bejana jelema paeh katimpa bilik eueuh can aya beritana paling gelecet doang ih masyaallah cek salakina pamajikan aing dasar ahli agama hormat ka salaki imah bilik tidak atuhun dasar jajantung nama enak mambalan bilik keur belajar menuju surgana Allah cek salakina mama kamu ridho orang lain mah gentengnya super monir mahal gentengna ge imah urang mah genteng hateup imah itu mending hateup di kobong biasa pakai hateup imah genteng itu kalau ada angin genteng ragak di bahulu bocor tapi hateup ketebak angin hiber sapalapa tenang hidup kita ini Masya Allah cek lagi luar biasa pemajikan aing mama coba orang lain mah rumahnya di marmer di granit mahal-mahal lantainya juga imah kita mah beralaskan tanah saja cek pemajikan kakak dengekeun teu boga imah aya tembokan teu sedih teu boga aya imah jeung bersandar teu sedih teu boga imah genteng bagus teu sedih tapi sedih ketika tanah dilongsorkeun ka Allah Allah jeung sujud ka Allah terkubur di jero tanah rogi hirup jadi imah mending tanah imah keramik itu kalau kotok ngising harus ngepel meongki harus ngelap tapi imah tanah hendak ngising ke kakak nggak penting sabodo isuk tinggal nyokot pacul yang lebu hau dikerok lesang lagi cek salakina hebat biasa luar biasa ih Masya Allah aya agama mangeunangeun sabulan 2 bulan 3 bulan 1 tahun 2 tahun 3 tahun diangkat derajatna deuleu kiai eueuh nu gawena naon imana garodong eueuh kiai imana jore rata-rata kiai jore-jore ge barokah mobil rata-rata pamajikan kiai nu jore pareuti garulis pamajikan kiai mah eueuh nu jore beus urang dia ngomong jete cenah tetangga aing cenah ustad pamajikanna hideung eta mah nasib urusan hideung nggak bisa putih ku budak Cina asal boga duit mata kurang samporage kuari mah bangetna glowing sukuna mah tetep ngebul garuan teu bisa glowing suku mah beungeut di glowing-glowingkeun aya ilmuwan jadala Mang Rahim Sadri Pak Ustad Hamid tingali jauh nu gawena naon ku tenang ilmu nu ngangkat derajat manehna bener tak karena indung jeung bapana ngomong aing susah bapak dia susah usaha pas-pasan dia kuduk jadi jelema ceng berangkat dia ka kobong nurut ayeuna ya Mang santri nu keur di kobong sing sabar ceng kajen Ki Hamid ge baheula Ji Hamid sarua bae Ustaz Rohim sarua bae mangripai baheula keur berangkat ka kobong cek mana ceng sing bener siap mah laju kula ku mama kudu jadi jelema bener ai bener kurang kitu mah bener mah pasti pinter ceng sia ulah jadi jelema pinter ai pinter kunaon mah pinter mah belum tentu bener ai bener mah pasti pinter belum tentu bener emang mah atuh da ku dia nu ngagarong duit negara duit rakyat miliaran rupiah triliunan rupiah eta jelema pinter teh jelema bodoh jelema pinter mah nya ngan teu bener mana jelema bener ya nu ayeuna keur dari ieu jelema bener kabeh amin teh atuh ulang cicing tadi makan bener dia pos ke bodi empang henen bae iya jelema bener jelema bener mah kadala awak lagi kuru nu itulah kasinggung eta ngagarong mah karena sieun dek korupsi besi katewa ku KPK asup penjara dek ngagarong besi katewa ku polisi asup tahanan dek ngabegal besi katewa ku masa paeh di jalan loba kasieun ka Allah subhanahu wa ta'ala mantaknya anak nak mari cek mana berangkatnya ka ditu Irfan berangkat ka ditu Rifai ye tah mawa beasna nya tadi karung ieu sanu mama atuh panggul ceng ku dia aja teh kardus mah Indomie segala eta jeung dia kene sanu mana atuh dia jingjing hulu bea
beras leungeun kardus Indomie aju samping nama samping hiji bae gajah duduk muncan hees eta bae ulah salin-salin baju muncan sok eta bae nya masyaallah aju ongkos nama 50.000 bae 3 bulan karak balik sia nya kecuali paeh karak balik mendadak sia nya kur baheula keur susah kene berangkat ke Komo kemat ke Assalamualaikum Waalaikumsalam kiai nakolot orang samporanya nya cenah Pak Kiai susahnya nya Pak Kiai kan kiai mah nyaho kuring susah kadeuleu beungeut sia kurang beas bangun ayeuna kadeuleu kitu aju ka dia leumpang nya Pak Kiai teu boga motor ih kiai mah nyaho bae kuring teu boga motor atuh kadeuleu ramos sia jari-jari sapeda jeung aja berangkat kadeuleu ku kiai baheula mah awas teh ke kolot mah laju eta samping hiji doang cenah Pak Kiai ku emak gajah duduk eta ge mun can hees ulah ganti masyaallah aju baju ge hiji mun can swek eta bae masyaallah duit gocap kiai pae tolol sia tepuk-tepuk duit gocap ka dieu orang kiai mah ngomong kitu ge bibir doang di hatena mah langsung ngadoa dialah nu bakal jadi bunga sorga nu ayeuna lelempangan kadeuleu ku dia motoran ulin HP ka dieu ka ditu belum tentu majamin ngabagekeun indung jeung bapana tapi dia nu susah bakal jadi bunga sorga dialah nu bakal nyelamatkeun indung jeung bapa dia masyaallah nuhun Pak Kiai tapi kuring mah sok resep jarah pakai malam Jumat aya jarang teh jeung baris bakung aya laju kuring jarana make naon ke aya motor Mang Kiai itu di tukang kobong pakai ku dia eta mah motor ditekan ku opat ge anti potong motor eta mah motor naon pakai legenda pakai ku sia nurut make legenda jarah masyaallah kalengkong kata jur kalilingan jarah ngalap berkah para wali Allah karena dia sedang menempuh pendidikan hayang ngangkat derajat indung jeung bapana padahal ke rumah tangga nama sederhana teh sapira tapi kiwari anak-anak mangangkat derajat kabeh alhamdulillah mantak anak saeutik yang penting bener Mang Nada Teh Nada jeung Mang Iqbal saeutik yang penting bener opat ge sedang anak mah jenderal camat bupati kiai opat anak jadi hebat kabeh di maja boga anaknya saeutik geblek kabeh salat henteu ngaji henteu usaha henteu nungguan bapana paeh sekali bapana sakarat keur naon cek nu kolot paeh oge emang aya ngajual ya tanda KBSD kendor paeh nah cek malaikat geblek jasa sia datang ka kos kitu ge menang kolot cek malaikat anakna opat asana nu tilu barada bener mun datang adina nu kadua kakak bapak jadi paeh atuh jadi mungkin parah adina datang di nu katilu lah bapak teu jelas paeh nah mungkin lelebak datang nu bungsu kumaha sih bapak kebon ge tadi babagi main paeh bae mungkin lelebak naudzubillah min mata nitip ya ka Dedi ka kabehan Mang Rohmat kabehan lamun urang dek mere warisan ka anak kumpung hirup keneh ulah urang geus paeh beusi paraseha anak urang jatana mahal 25 bener bu babagi ti ku ari hei karumpul ka dia kabeh anakna ngarti kunaon kitu abah memeh aing maot bae dia bagi taneuh ieu iman nu deusian ku abah ieu jeung adi dia nu bungsu ieu mah deusi ulah dijual ieu taneuh abu jeung adi dia aing kula abah tah dia mah di dinya nyeun imah taneuh digeger imah adi sia eta jeung sia 500 meter anu itu mah eta jeung adi sia nu katilu aing kula tuh sia mah nu ngarendeng di dinya tah deket BSD aya di dinya telaga taneuh mah 5.000 meter eta jeung sia ngan ulah dijual eta mah kunaon kitu bah taneuh Cina kalau menjualan bae sia teu buguh ih tapan kos kitu kuari mana kuari kalau urang baheula boga taneuh lalega di dia dijual ka BSD kalau urang boga taneuh menang naon ojol-ojolan kotok ojol-ojolan papelakan ojol-ojolan embe jeung saeta taneuh lalega jeung anakna sarua jualan kuari anak teu mikiran bapana jeung mana di kuburan betul ih coba lamun anak nu baragus mah di deret taneuh ge ieu jeung sia ieu jeung sia ieu Rio ieu jeung sia Rio cek Rio aduh baku lama ka beuri keneh ieu jeung sia cek kakana konyol si Rio di deret taneuh nolah abah kula mah bedas keneh ka beuri keneh ieu jeung sia ngan ai 3 kali mere mah cokot geus ulah ditahan geus dicokot dulu kolot urang teu kagehan da timbulna eta loba nu pasea adi jeung kakak gara-gara taneuh waris nah geus pokoena diatur kurang anak gerang sekian eta ngaranna rumah tangga ti awal nepi ka akhir melahirkeun keturunan anak-anak nu bakal jadi penyenang indung jeung bapana kabeh amin ya Allah ya Rabbal yes ayeuna urang ulah loba ngomongkeun batur ciri-ciri jelema nu bahagia di dunia jeung di akhirat mah wa qaulum ma'ruf wa magfiratun biwirna ngomong tilok nyinggung ka batur ngomong nangeunaheun bae kadengena hararana taris bae saling ngahampurakeun ulah nunggu datang ka tahunan leuwih ti 3 poe haram mun bisa mah pasea babeja urang heuh urang pasea 2 poe bae nya katiluna sasalaman kudu kitu aya urang dieu nu kitu
hai nu sataun nyinta tangga teu ngomong innalillahi ulah leuwih teh jangan ngaji getol jasa atuh dipake bener gak pake kurang wa qaulun ma'ruf ngomong nu ngeunaheun mentak pamajikan memeh ngomong ka salaki nu ngeunaheun minta hampura ka salaki ge ngahampurakeun mun eueuh umur insyaallah bakal menang ridho salaki menang ridho Allah subhanahu ibu ge jeung dulur jeung bara jeung tatangga kudu kitu geus beres masak beres geus diuk di imah sasalawatan ulah ngomongkeun batur bahkan kiwari mah wi teh ikmah ge barang tas hajatan beres geus beres urusan salaki salat duha diuk di bangkunya illallah la ilaha illallah la ilaha illallah disamper ku tatangga ge teh ikmah teh ngabesan tah moal illallah la ilaha illallah teh ikmah itu mobil teu muat ya illallah la ilaha illallah geus teh kagoda anu sejen mah jam 11 leumpang ngabesan ainya nama nungguan panggilan Allah salat johor hayya 'alas shalah cek salakina teh salah aing boga pamajikan batur mah jam 11 ngabesan geus teu mikiran salat lohor tapi pamajikan aing mah salat lohor Gusti ngomong ayeuna bisa seurik kene bisa ngomong kene bisa ngadenge ajan kene wallahu a'lam isuk mah kuring geus paeh meureun Gusti geus bagus jasa salat Allahu akbar ngadoa Gusti hampura sana dosa mau tayang mau iman Islam jeung ihsan hirup diberi kuat iman Islam jeung sabar hayang berberi rezeki nu loba halal tur barokah jeung bakal ibadah hayang diberi umur panjang tur berkah jeung ibadah Gusti hampura Gusti geus ngeunaheun jasa ngomongna geus mantap salat nyekel tasbih deui illallah 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 kaluar ngana nempo ka jalan waduh tinggaleuh ngabesan rombongan aing ada yang istimewa siapa salakina lah di mobil ngabesan cok ngomongkeun batur ngomongkeun salaki meninjing salaki aing kondangan mesra nanggep salaki mengenang masa lalu cek ade di taik jangan kenceng-kenceng aku sudah heungap aingnya mah kenceng aya gejologan ge emang dia ngerem lagi depan belakang cek taik ini kita ngerem depan belakang mengenang masa lalu yang tidak akan pernah aku lupakan Masya Allah indah jasa mesra bibir kacelik cek dia di belakang ceng tolol aing gara etek gitu didengeun jasa ieu mah jeung salaki di motor pasea ai rombongan ngabesan mesra bener tak ai jeung salaki mah di motor pasea salaki pulang itu sarang dari mana meureun pulang beuting jasa cek kondangan itu ka Padedi dewek ieu duit ya Allah biasa make batu salaki tarke datang ka batu-batu kana luar cek salakina tiba heula datang ka ayeuna rumah tangga biur sia kos kaleng rombeng teh kajaib nyawi kali urang kami dikawin ku dewek pas turun cek salakina teh aya duit 50.000 duit 50.000 mah naon pas ya tuh beres-beres cok salakina ulah ngomong bae suekeun kun semut sia sugan teh sieun diomong disuekeun haur datang hayo sakalian suekeun abe dua-duana suek terus poe nembah lah cek salakina geus saya ngobrol ngalenan sia capek engelan jelema edan oh kami dianggap edan pas ya boy kami dianggap edan kuda itu anak balapan piraku jelema edan beuna pas ya cek salakina mata kereuneuh aing peureum melotot beungeut sia pas ya untungna memakai baju ge kancing na merot sabeula make gincur di bibir dipit begitu keluar lain di alam non cek salakina kos ondel-ondel kali sia pas ya aduh cek di kangge selalu ngomong hayu berangkat kondangan pasiat anggeus-anggeus sian ngomong mitian naik komoto salakina mah cicing sugan teh nya cicing taram deui bae sebenang 200 meter mulai kami karak sadar kami dianggap jelema edan ku dewek kami dianggap ondel-ondel keliling ku dewek kami disengsirikeun ku dewek geus kayak mah paehan di motor lain keneh taram deui bae salakina mah geus cicing nya mah anggot deui bae orang salakina cicing-cicing ge keur nyaran logak kedeung poe digojologeun sia di lengkong gudang modar we poe Masya Allah mau motor lain ngerem depan belakang sengaja polisi tidur ditabrak waduh dia tadi yang gejol mah dewek ngomong hayo bilang nek paehan no datang kanu hajat can datang kapus kayak semas yang ngusuk di aspal soek sungut datang kanu hajat batur madar gue yang mingkem ya cek nu hajat atuh gering bola kondangan teh gitu kan man bae lalu ngomong dirain soek nah gue bilang kita nusa dikencang sok pas yang salaki atau di motor hari jeung batur mesra jeung salaki di motor pasea
pake atuh bira wa qaulun ma'ruf wa magfiratun lamun salaki keur marah dikang cicing ulah dilawanan laju salaki kitu kene Pak Dedi lamun dikang keur marah urang cicing bila perlu tinggalkan ka pos ronda eureun kege ngomelna sebab dikang malah mun geus ngomel lambe ka panggi lawang hareup kolong dapur lamun salaki diuk bae pokona mah lambe ka panggi dibacaan mantak lamun dikang keur ngomel geus indit kege nyana eureun ka mana Bapak sia ka pos ronda sia lain keur ngomel eureun aja teu daengkeun mah capek benar. Kuduk saling mengerti dan memahami mun imah tangga hayang awet insya agama anu jadi barometerna matak moya agaman mah mun salaki keur marah nyana cicing salakina marah ibu cicing sarajan bari ngepel salakina marah ngacaprak ibu cicing hibur salaki bari ngepel salakina mau keur marah geus emosi ngambek di pagawean geus teu kapunggul lagu marah datang ka imah cek bikang na aing teh nyawa datang marah be aing teh nyawa nu gawe kudu dibicarakan ulah di layanan cicing hai bari ngepel hibur salaki Pak Dedi ngambek langsung teik bari ngepel ge sungguh kau suami yang kejam cek Dedi di pangang yang kejam bari ge cicing salakina cicing petinya namanya hampura Masya Allah dihibur ku salakina indah jeung bahagia cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang mekar selamanya cek makasih Dedi terus suka bicarakan dari dialog dari biasa indah karasanya katanya karasanya sampai dibalas tuh Teik begitu cintaku padamu tetap abadi selamanya cek Pak Dedi nuhun tetap pelukan jeung salaki jeung lauri saling hampurakeun ngomong nu ngeunaheun rontok dosa dihampuraku Allah Subhanahu wa taala geus isuk praktekeun poe Jumat minta hampura ka salaki nanggeus ikhlas jeung ridho ngeunaheun rembay cai mata ragrag bakal jadi saksi tembus 7 lapis bumi dicatat orang sebagai jelema wa amila solihan berarti selalu ingin berbuat baik teh hirupna di sisa umur ogah emang geus ngomongkeun teu manfaat cicing batur ngomongkeun aing cicing paneta penyakit hese terutama penyakit ibu-ibu belanja nama ka warung kangkung doang kongkona sejam setengah terengse eta penyakit setan eta datang batur geus ngadenge bejan da kenal RT ngari kulkas ini konyol ta RT setan gedean bener teh wow lagi nu katilu datang nyaho nyamuat tah teh sabaraha pintu kulkasna 8 itu kan gedean kulkas di imahna mau gedean setan entek lamun keur balanja aya babaturan ibu kongko wih dengan kabar teu RT ngari kulkas langsung tutup sadaqallahul adzim kan sia sadaqallah oga ngongkokeun batur aing mah balik ka imah masak merakeun salaki hareupan dahar kurang Kak Dedi itu sudah kumbrakin semua Masya Allah silakan itu kejonya itu anginnya itu lauknya itu kobokannya Kak Dedi itu anginnya itu lalapnya itu elapnya ada yang kurang gak Kak Dedi cek salaki Masya Allah kak kobokan ayah luar biasa ini kakak kejonya sudah diakul loh sama aku didulang loh luar biasa kakak tahu nggak aku ngelap dulangnya juga sampai pakai cai diusap sama aku takut ada kejo yang pedas nanti kan ketelak kakak tahu nggak itu centongnya dikumbal loh sama dengan aku saking sopannya sama kakak Masya Allah alhamdulillah cek salakina sakit aing teu mere duit loba tapi hebat ya pemajikan itu angin apa itu cek bigana itu angin tangkil Kak Dedi oh pantesan guguluntungan iya itu yang ngerendeng apa itu sambal Kak Dedi Masya Allah pemberem amat nggak pakai tomat ya mahal cabai mahal Kak Dedi yang penting mah karasa di bibir pokoknya mah udah oh Masya Allah itu apa itu cai minum cai hanep itu di piring itu elap nah ini aku rada telat ini apa itu lalap itu iya apa itu babadotan Kak Dedi Masya Allah kersa cek selagi nah yang mambe badot ya paraban gus yang non bebe gembel ini korban yang dibilang jukut aja gus ya pas saya jadi hilang marah jadi hilang lahir sifat kasih sayang itulah ciri orang yang beriman dan beramal soleh innalladzina amanu wa amilu sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda
jelema nu iman jeung amal soleh mah mungkin kolot rumah tangga, mungkin pinuh ku kasih sayang jeung karunya ka pamajikan kitu keneh ka salaki. Alhamdulillah ibu ayeuna geus karolot ka salaki bogoh tak karunya geus kolot mah karunya salaki aing masya Allah karunya naon bae salaki aing mah sok ngopi beukieun kagak getas masya Allah cek tetanggana cumplak kabeh huntuna ge ku karunya naon bae di bojong salaki jeung bikan salaki jeung pamajikan ta eta lah berarti ciri jelema nu selalu ingin berbuat amal baik di painan Allah Subhanahu. Nu terakhir orang doakeun Nada jeung Iqbal mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawadah warahmah ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung urang doakeun Pak Dedi jeung Bu Iik hajatana pinuh ku rahmat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala, hajatana teu boga hutang beres kabeh insyaallah. Bahkan ieu mah korige geus dibere tadi sedekahna kula geus dibere sebenarnya kota dek balik jadi geus menang sebenarnya mah cuman kula isin jalan ka mana ini. Hebat ya Pak Dedi, masya Allah. Iyalah mudah-mudahan asup karena golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nges ka orang dia kabehan kiori mah hajatan yang datang ngangkeun kieu bae nya geus ulah hayang di alam dengan orang ayo hampang-hampangkeun gotong royong tatangnya nyen imah ayo kurang bantuan eta bakal jadi kebagusan. Ieu lembur tinggal satu umplak doang ieu kehalangan ku perumahan ayo gotong royong lakukeun aya ngabersihan got bebarengan supaya jadi amal soleh. Tatangga naikeun imah naikeun genteng masangkeun reng hayo urang mawa palu bantuan masang reng gotong royong pulangna bawa paku 1/2 kilo itu tangan yang bagus. Nu nyen imah teu anggeus nya nama kandang kotok anyar dipakai aing mah kuari suku geus eueuh lian kuari mah suku aing ka masjid ka majelis ka masjid dek dipake geus kuari mah ceuli aing sambil nawatan dek ngadengkeun di pengajian bahkan mata aing kuari mah usahakeun aing dek neuleuh Quran unggal penting sanajan saayat 2 ayat aing dek dibaca supaya ke jadi saksi ruh aing maot anak aing geus rumah tangga kabeh tapi ruh aing keluar di bibir dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan orang kabeh sebagai jelema nu ahli istighfar jeung dihampura tobat urang kabeh. Astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya sekali deui astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan pertemuan orang menang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah hadis Nabi loba nu salapang benerkeun kabodohan kula kasalap selipon jadi penyakit kula panghampurakeun. Mudah-mudahan pertemuan orang kabehan ieu kenging anugerah ridho Allah. Kula mah diundang ulah-ulah didatangan di SMS sebagai datang teh daripada ngalamun di imah lumana ya. Terus induk undang kula cenah jauh SMS mah kula mah datang bae komo ke musim corona mah teu diundang ge nyiaran nu hajat kula lah saray panggung coba aing tampil ieu perek kabala jasa masya Allah nya supaya non hayang loba dulur bener iya Pak iya ya Mang Rio ya nu ngundang penting ieu ngabandeg ieu lain Pak Dedi doang hampir genep nu ngundang ditolak nu 5 mah Pak Dedi doang disanggupan sebab nu genep mah panggilan tak terjawab eta atau yang kuma datang mah bingung eta gitu. Mudah-mudahan orang kabehan aya menang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi terus itu boga sumur atau ngebor deui jeung mandi jeung ngalabutu ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang ngahampura alhamdulillah baraga jasa moal marah bener jelema tukang tobat mati rok marah moal ngambek ki dicarikan ge masya Allah lagi moal undang deui idi moal bae berarti dendam tersembunyi. Mudah-mudahan semuanya kita diberi panjang om umur mun sakitu nu bisa disampaikan ngadoa males aduh 2 amplop na ya lain deui ngadoa mah ih ceramah doang jeung ngadoa-doa yang diborong sagala masih mah ikhlas ridhonya sang ngadoa urang angkat leungeunna mudah-mudahan nu hadir supaya bisa ka Mekah ka Madinah kabeh aju hayang jasa ka Mekah hayang alhamdulillah kebon aya keneh
atau kumaha ongkos teh aja kabawan mati. Mudah-mudahan ku anak orang diongkosan amin. Sebab kula keur di Mekah ngadoangan dua, Mang Rio, Mang Ales, ngadoangan dua. Kula mah hiji di hareup Ka'bah ngadoa hayang dibere selamat dunia akhirat. Kadua lamun ngadoakeun dulur papada Islam hayang dikabul diijabah. Mantak nu hadir ayeuna yakin doa kula diijabah. Kula mah teu ragu lamun ngadoa yakin bakal diijabah. Nu hadir penting ieu didoakeun ku kula. Moal nunggu 20 tahun izin Allah insyaallah tahun hareup ge lempang ka hareup kabehan. Insyaallah. Nah gagal ngadoa sana. Amin ya rabbal Atuh pan ngadoa orang nu bagus tehnya. Keur ngangkat lagi ngadoa supaya buseng nyabak ka Madinah Al Munawwarah ka Makkatul Al Mukarramah. Mudah-mudahan urang kabeh terus berusaha hayang nyempurnakeun ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baiti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salata ridha wa ridha sabiri ridha anzili rahmatan alaina wa rahmatan alal alil qubur abaina wa umina sahibul hajat bil maqsad bi syafati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa daima maghfiratika wa ghanimatan min kulli birrin salamatan min kulli ismin la tad'u damban ila ghafarta wa rahman ila farasta wa la hajatan ya Allah 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 ya rakarido ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam bi fadlika wa judika wa karamika. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Aldi Nur Muhammad. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan dari beliau dan semoga menjadi pencerah bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian acara pada malam ini. Saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak mengenakan hati. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.